Hai, Assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Tos siap diajar bahasa Sunda sasarengan? Hai, urang kawitan. Minggu ayeuna urang diajar ngeunaan sisindiran. Tapi sateuacan ngawitan kana materi, hideuk kedah paham heula. Aya sababaraha kecap anu bakal sering diucapkeun ku ibu. Salah sahijina nyaeta kecap pada. Tah kecap ieu. Pada teh hartosna bait. Nah, teras mungkin ibu seueur nyebatkeun kecap pada lisan. Pada lisan teh hartosna baris atawa jajar. Sejajar berarti sapada lisan. Ya. Teras aya oge kecap engang. Engang teh di dieu sanes sato anu sok nyeureud nya. Eta mah engang, ditulisna oge sapertos kieu. Ya, aya curekan engang. Tah pami imah sato kin anu kurang bade dibahas mah nyaeta engang. Engang teh hartosna suku kata. Suku kata teh nu kumaha? Suku kata teh pemenggalan kata pami dina bahasa Indonesia mah. Contoh, misalna kecap sakola. Tah berarti dina kecap sakola teh aya 3 engang atanapi aya 3 suku katana. Hartos namanya pada teh hartosna bait, pada lisan hartosna jajar atanapi baris, sareng engang hartosna teh suku kata. Urang lajengkeun wae kana materina nyaeta sisindiran. Sisindiran teh nyaeta karya sastra wangun ugeran atawa puisi buhun anu kauger ku wangun sareng purwakanti. Unggal sisindiran diwangun ku cangkang sareng eusi. Biasana jumlah cangkang biasana sami sareng jumlah eusi. Tapi anu umumna mah sisindiran teh diwangun ku 2 pada lisan. Tah upami jumlah engang dina sapada lisana biasana sami. Jumlahna biasana aya 8. Tah upami purwakantina ngagunakeun purwakanti corok. Iwal ti wawangsalan. Kin urang bahasnya ngeunaan wawangsalan. Janten upami sisindiran teh kabagi janten rarakitan, paparikan sareng wawangsalan. Upami rarakitan sareng paparikan mah ieu kalebetna anu tadi aya 2 pada lisan kangge cangkang, aya 2 pada lisan kangge eusi. Jadi eta teh sapadana aya 4 pada lisan. Upami wawangsalan mah mung aya 2 pada lisan atanapi aya 2 jajar. Dina pada lisan anu kahiji disebatna pada lisan cangkang, anu kaduana pada lisan eusi eta wawangsalan. Teras aya oge nu disebat wangsalna. Ari wangsalna eta teh nyaeta barang anu disumputkeun dina ungkara cangkang tapi bisa dipaluruh ngaliwatan sora ungkara eusi. Sabab sora eusina aya nomor wakanti sora wangsal. Upami ditilik tina eusina kabagi 3 oge. Aya silih asih, aya sisindiran piwuruk, aya oge sesebred atawa heureuy. Cobi orang tinggal hijinya. Ieu contona misal. Sawios henteu disinjang, supados disimbut bae. Sawios arang patepang, supados diemut bae. Tah orang tinggalnya tina cutatan ieu dina diwangun ku 4 pada lisan. Anu 2 pada lisan ieu disebatna cangkang, anu 2 pada lisan deui eta disebatna eusi. Purwakantina nu tadi teh disebatkeun purwakanti corok. Tah aya anu saminya dina kecapna tinggal kecap anu pertamanya eta sawios. Teras pada lisan katilu ge sami sawios. Pada lisan kadua supados, pada lisan kaopat supados. Tah upami misalna cangkang sareng eusi anu mimitina sami ieu nu disebat rarakitan. Pamaningal eusi nama ieu kalebet kana sisindiran silih asih. Ayeuna urang tinggal deui contona sanes sisindiran. Ngangeun iwuh sapariuk, sambara bawang sasihung. Ulah mungpang kapiwuruk, jagana tangtu kaduhung. Upama urang ditinggal di dieu mah purwakantina henteu coroknya, henteu sapertos anu kahiji sami jeung 3, kadua sareng kaopat. Ieu mah antungtungna sami sorana u.
sorana sami tayu disebatna Purwakanti Margaluyu. Tuluy ungkara anu mimitina teu aya nu sami sapertos tadi rarakitan ngan sorana hungkul we nu padeukeut. Tah upami wawangsalan mah benten sareng rarakitan sareng paparikan. Wawangsalan mah saperti teteguhan atanapi tetebakan. Tuluy diwangunna oge kudua padalisan. Tapi tetep dina sapadalisana aya 8 engang sami. Contona sapertos kieu nya, tempat urang nulis elmu. Kudu pinter ngeusi saku. Tah ieu teh kedah dijawab ku urang, aya nu disebut wangsalna naon gitu. Jawabanna naon? Ieu teh mangrupa teteguhan. Misalna pan pada lisan pertama ieu mangrupakeun patarosanana nya atawa cluena gitu. Tempat urang nulis elmu. Terus jawabanna aya nyumput dina pada lisan kadua. Kudu pinter ngeusi saku. Jadi jawabanna teh nyaeta anu tos terang. Mohon laras jawabanna buku. Masih keneh lieur? Cobi wawangsalan nu sanesnya. Lomari gede jeung tiis. Hidup sing sabar tur ikhlas. Jawabanna laras kulkas. Ngartos ayeuna? Masih keneh anu teu ngartos? Hiji deui nya. Biasa dipake masak. Kuring datang arek lapor. Jawabannya naon coba? Atanapi wangsalna naon coba? Mohon leres kompor. Janten anu pada lisan pertama mangrupa patarosanana sekaligus cluena atanapi petunjukna. Teras jawabannya aya nyumput dina engang salah sahiji dina pada lisan dieu gitu. Kumaha ngartos tos wawangsalan? Gampangnya pame wawangsalan. Kangge pancena mangga ku hidup ngadamel 2 rarakitan, 2 paparikan sareng ngadamel 2 wawangsalan nya. Tapi omat tong milarian tina Google nya, tapi ngadamel nyarira. Janten hidup ngadamel rarakitan sareng paparikan karya sorangan. Tah sakitu materi minggu ayeuna ngeunaan sisindiran. Upayun urang ngabahas masih keneh ngeunaan sisindiran tapi ngeunaan Purwakantina. Tepang deui nya minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.